Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kawin jeung jurig iprit. Ayeuna kantun bagian anu ka tilu nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Arjuna Ireng. Kangge Kang Arjuna Ireng ngahaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kawin jeung jurig iprit bagian anu katiluna urang lajengkeun deui. Kumaha salajengna? Para wargi sadayana, sawatara eta caturkeun di Imah Badri dina waktu anu sarua katembong mitohana keur uplek ngawangkong jeung dua urang awewe anu umurna teu pati jauh teuing jeung Nyi Otih. Horeng eta dua awewe teh mangrupakeun adi-adina Nyi Otih anu keur ngaranjang kadinya. Nya ayeuna mah sambaran heula we atuh mah. Da hese lamun adat geus kakurung ku iga mah iwal ti ku sabar. Saurang awewe anu ngaranna Odah kadenge cumarita. Lah, meuni geus bararosen asana teh nyabaran si Badri mah deuleu nyai. Meuni eueuh pisan mikirna si eta mah. Ceuk Ma Acih anu jadi metohana Badri, meuni teh sirikna rintik bibirna ngomong kitu teh. Atra pisan dina paromanana ngandung kakeheul anu kacida ka Badri. Anu keur uplek garuntreng ngobrol teh si pagunemanana mah kabeh oge nyaritakeun soal Badri jeung Nyi Otih. Dina kecap-kecap anu bijil tina biwir anu tiluan teh kabeh oge ngagorengkeun ka Badri. Sedengkeun ari Nyi Otih mah harita teh keur aya di dapur, keur popolah pikeun nyadiaan dahar indung jeung adi-adina. Lain teu kadengieun ku manehna teh lamun dirina keur jadi bahan gibahan indung jeung kadua dulurna. Tapi kusabab perkara eta geus jadi kadaharan ceulina sapopoe. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi geus teu pati dipaliire. Lamun nuturkeun hate mah kacida nyeri karasana pikeun Nyi Otih. Rek teu kitu kumaha? Najan nya oge numpang kasebutna, tapi apanan nyatana mah sagalana oge ditangkes ku manehna. Mimiti tina ngurus imah, nyeusehan jeung gegeroh nepi ka nyayagikeun dahareun teh kusaha deui lamun lain ku manehna anu ngurusna mah. Atuh pon kitu deui kadua adina nyaeta Nyi Odah jeung Nyi Ocah. Najan nya oge geus marisah imah kasebutna, tapi ngaranna wungkul misah. Misah soteh cicingna dari dalahar sapopoena mah kabeh oge sok ngarewong di Nyi Otih atawa di imah kolotna. Can deui kuremena hili genti nginjeman duit jeung jajan budak ke digentian paribasana. Dina nyatana mah saperak oge eueuh anu mayar. Sakilang kitu Nyi Otih mah teu boga pikiran kukumaha. Manehna ikhlas, ridho, sabar. Ceuk pikirna keun bae da jeung adi ieu lain jeung sasaha. Sabenerna mah Nyi Otih teh kungsi boga imah warisan ti kolotna Badri.
tapi lantaran imahna disita ku pihak bank jadi kapaksa imahna ditinggalkeun. Ari disita nama lain alatan kabelit hutang anu sorangan, tapi surat-suratna diborehkeun ku babaturan Badri dipake jaminan nginjem duit. Cek tadi nama Badri teh nulungan kanu jadi babaturanana, cenah mah rek dipake modal usaha. Seutik oge Badri teu boga sangkaan goreng da puguh jeung babaturan layeut. Lianti eta oge Badri mah kasup jalema bager tur berehan, masing kasaha oge tara itungan bruk-brak jeung balabah. Anu mata waktu imahna disita teh ku bank teu ieu geruh atawa rumahu, komo riweuh nguruskeun atawa ngadesek kanu nginjemna mah. Estuning tumarima kana sagala perkara anu geus tumiba ka diri katut kulawargana. Mikirna teh mata kitu oge meureun geus jadi gurat jeung papasten ti Gusti. Kudu kitu kuduna, kitu pamikiran Badri mah. Sanggeusna imahna disita ku bank, mimitina mah Nyi Otih jeung Badri teh teu langsung cicing di imah indungna. Tapi ngalontrak heula aya kana sataun lilana. Ngan tisaprak bapana Nyi Otih maot. Indungna siga anu katerap ku panyakit ngadul. Embung barang gawe sumawona ngurus imah mah. Tapi ari kana dahar mah beuki kacida. Salila eta ku Nyi Otih we diurusanana teh. Da adi-adina mah hiji oge eueuh nu daek ngarawatan. Lantaran katempona riweuh kudu unggal poe bulak-balik nganterkeun sangu jeung ngurus imah indungna. Akhirna aya usul ti mamangna sangkan Nyi Otih pindah bae ka imahna Ma Acih indungna. Hitung-hitung ngurus indung cenah. Mimitina mah embungeun Nyi Otih oge. Tapi lantaran indungna nya tujuan kana usul ti mamangna jeung hayo we memaksa Nyi Otih kudu daek maturan. Nya akhirna kapaksa Nyi Otih nyanggupan pikeun marangan Ma Acih salaku indungna. Sabot anu tiluan keur anteng-anteng galuntreng ngobrol katempo rentang-rentang Badri datang. Tuh si babangok geus mulang, gandeng-gandeng bisa kadeng ieu. Cek Ma Acih bari nunjuk keluar. Ma Acih Nyi Odah katut Nyi Ocah narempo keluar. Kalebah datangna Badri anu keur lempang ngalenghoy. Kunaon cenah geus balik wayah kieu nya? Si babangok teh si salut, si kadul. Ma Acih ngiciwis. Nya teuing atuh mah kurang apal Ocah mah. Tembal Nyi Ocah. Badri sanggeus tepi kaburuan tuluy asup bae ka imah muru ka dapur. Anu maksudna mah rek nyokot citermos pikeun ngompres irungna. Anu masih keneh karasa nyawutan. Ari getih nama geus mimiti saat teu ngucur wae siga tadi. Barang nepi ka dapur kasampak Nyi Otih keur nyiksikan tomat jeung bawang. Da memangna keur popolah harita teh. Nempo salakina datang bari jeung baju anu dipakena pinuh ku getih. Nyi Otih satengah ngajerit nanya ka Badri, "Akang, kunaon Kang eta getih?" Akang teh tas labuh ieu teh Nyi. Badri ngabohong teu nyaritakeun kajadian sabenerna. Cek pikirna awewe mah teu kudu nyaho kana kanyeri jeung kasusah salaki. Nyi Otih teu loba tatanya deui. Sanggeus ngadenge jawaban ti salakina mah tuluy bae Nyi Otih gura-giru nyokot carecet anduk. Saterusna nyicikeun cai termos kana wadah leutik tina palastik. Sanggeus dicampuran heula ku citiis anu maksudna mah supaya rada haneut. Saterusna irung Badri teh disusutan ku elap anu geus dibaseuhan ku cai haneut tadi. Buka we bajuna sakalian Kang, disalin kudu bersih. Sanggeus rengse disusutanana tuluy Badri kacai rek mandi jeung salin baju jiga nama. Nyai, akang teh dieureunkeun tina dagang. Dieureunkeun ku saha Kang? Ku si bos dipecat akang Nyi.
Cek Badri mimiti muka carita ka Otih sareng sena mandi. Dilirankeun kumaha maksud akang teh? Nyotih karung. Atuh barabat weh. Badri nyaritakeun naon anu geus kaalaman ku maneh. Alhamdulillah. Atuh barabat weh. Badri nyaritakeun kana naon anu geus kaalaman ku manehna waktu nyokot dagangan ka bosna. Ngan henteu ari dibejakeun nepi ka ditonjok ku si Taswan mah. Ngeunaan nagara siluman nyatana negeri Nagin Seta oge teu dicaritakeun. Sedangkan perkara labuh anu ngajadikeun irungna baloboran ku getih mah bebejana teh alatan lempangna bari meleng mikiran usaha sejen. Tah kitu nyi lalakonna teh. Cek Badri mungkas caritanana. Nyawios we atuh Kang. Anu penting mah akang sing salamet. Tos ulah ting diemutan. Milik mati mana we. Mudah-mudahan aya jalan sanes kangge usaha Kang. Cek Nyoti ngabeberah hate nu jadi salakina. Oh, atuh ari nganggur mah moal bisa nyatu meureunana. Maaci ujug-ujug ngagantawang hareupeun Badri. Jiga nama Maotih teh ngaredengekeun paguneman Badri jeung Nyotih ti jero. Geus, ayeuna mah mending indit ti mah aing deuleu. Pangadeluan mah tong hayang cicing di dieu jeung manto. Cek Maaci bari nulak cangkeng jeung tutunjuk nyarita kituna teh. Saterusna mah siga nu kasurupan we kalakuan Maaci teh. Jejeritan bari ngabalang-balangkeun parabot dapur. Sabangsaning panci, katel, aseupan, boboko, seeng nepi ka gelas jeung piringna haliber pating kolombrang di dapur teh. Sajongjonan mah Badri jeung Nyoti ukur pating colohok bakating kuruwas sabab teu nyaho bakal kitu kajadianana. Dinaunkeun sia Badri indung ai, dinaunkeun. Ocah ngagantawang bari muncereng ka Badri. Caritanana oge meuni kasar tur gariha anu teu pantes dilarapkeun ka saluhureun. Badri teu ieuh nembal. Lian tiruas keneh teh oge da lain tembaleun ari kitu nanyana mah. Ari Nyi Otih saterusna mah sabisa-bisa nenangkeun hate indungna. Ngupahan indungna sangkan repeh jeung teu katutuluyan ngulang-ulangkeun parabot. Ngan punten ngupahan sangkan repeh jeung teu katutuluyan ngalung-ngalungkeun parabot. Ngan orokaya laina leler kalah beuki rosa we ngamukna Maacih teh. Pane nepi ka dialungkeun kaluar. Kayan di eta imah geus teu puguh dengekeunana. Sora brong brang breng brong parabot awor jeung sora nu ceurik jeung jejeritan. Siga nama kayan gandeng di mana Maacih teh kadengieun ku tatangga anu dareukeut. Katembong awewe lalaki jul-jul daratang. Samalah mah Mang Dadang anu jadi ketua RT oge. Anu ketua RT di wongkon eta datang nyampeurkeun kadinya meunang neang kitu oge. Saking kuramena diburuan Imam Maacih, tukang cilok, tukang somai, malah tukang parabot oge ngampar di dinya. Iya Pak RT. Pak RT, aya naon deui? Muni asa rame kieu ieu teh aya naon? Cek Mang Dadang ngalungkeun pananya. Iya Pak RT, si Badri nyeri si emak. Nyi Ocah anu nembalanana. Ari mane Badri? Nah kakolot teh meni tega-tega teuing jeung wani nyeri sagarupa. Kunaon deui Badri? Kunaon? Mang Dadang malik tetep ka Badri. Teu aya naon Pak RT. Abdi mah teu rumasangan nyeri si emak. Dan nembe uih pisan ieu teh Pak. Janten teu terang kunaon si emak ujug-ujug ngamuk Pak. Sabot keur kitu ari seak jubrot. Ngadadak harita anu meupeuh kana careham Badri nepi ka ngalenggak ka tukang. Cadug teta. Teu mungkin mitoha aing mewek lamun teu dinenaonkeun ku sia mah goblok. Ku sia dikumakeun mitoha aing deuleu.
cek seorang lalaki anu harita geus nangtung hareupeun Badri. Geus heula ulah make leungeun. Era geus tenang cek Mang Dadang bari nyekelan leungeun eta lalaki anu geus sahyukeun rek neunggel di ka Badri. Horeng eta lalaki teh nyaeta si Kohar salakina Nyi Oca adi beuteungna Badri tepat nama. Si Kohar memang rada ngajeger di lemburna nu mata najan nya oge saluhureun Badri masuk ngelehan be. Padahal lamun dilawan teh mah cantang tu eleh ieu Badri teh. Sabab sabenerna Badri teh lain jalma atah-atah ilmu bela dirina. Ngan bubuhan atikan ti guruna anu kuat ngajadikeun hirupna loba ngelehan. Kayaan di imah Maaci beuki lila beuki rame, tatangga anu daratang terus nambahan bae jumlahna. Samalah mah geus katembong aya tukang cuangki jeung tukang cocoan budak anu ngamparkeun daganganana ayeuna mah. Samarukna rek aya pasar malam meureun. Ari Badri ukur bisa nyerengit bari nyabakan carehamna. Seutik oge eueuh riuk-riuk rek males paneunggel ka Kohar. Leres Pak RT, mamah teh dinanaonkeun ku bapana si Neng teh Pak, teu dikukumakeun. Cek Nyi Otih nyarita bari ceurik ngabela salakina. Mang Dadang ngahulang sakedeung. Manehna geus nyahoeun kumaha watek jeung tabeatna Maaci. Dirina teu yakin lamun Badri kudu nganyeri mitohana mah. Geus, ayeuna mah kieu bae atuh. Wayahna we Badri maneh kaluar heula nya ti imah. Tiiskeun heula kaayaan. Engke lamun sakirana geus tenang kakarak balik deui nya Badri. Kitu tah. Cek Mang Dadang ngaharewos ka Badri. Anu diharewosanana Surti. Kalayan teu loba tatanya deui. Tuluy bae Badri ngadeukeutan pamajikanana. Sanggeus ngomong sakecap dua kecap, tuluy Badri nyoloyong kaluar. Anu saterusna mah leumpang ngagedig kakulonkeun. Kalayan dianteur ku paneuteub Nyi Otih anu rambisak jeung ku paneuteub jalma-jalma anu ngagarimbung di dinya. Cag tunda heula lalakon Badri anu keur tunggara. Ayeuna urang balik deui nyaritakeun kayaan di imahna Bos Daman, Bos Hordeng tempat Badri sok nyokotan daganganana. Bos Daman teh kasebut jelema pangbeungharna di lembur eta mah. Imahna gedong, make gaya arsitektur Walanda anu kacida agrengna. Geus puluhan tahun usaha kana hordengna teh. Jadi teu heran lamun langganan jeung anak buahna geus loba sumebar ka mana-mana. Malahan harta banda Bos Daman geus ngumpul. Bro di juru, bro dipantau, ngalayah di tengah imah. Poe harita sanggeus sakabeh anak buahna marangkat ngiderkeun daganganana. Bos Daman gura-giru asup ka jero imah. Naik ka lantai 2 muru ka hiji kamar anu aya di pangtukangna. Sanggeus aya di jero eta kamar, Bos Daman sila sinuku tunggal yang hareupan hiji meja kai. Gap leungeunna nyokot kana paneker, cekes. Menyan bodas dina parukuyan anu memang geus nyampak dirinya, diseungeut ku manehna. Geus kitu reup Bos Daman meuremkeun panonna ka tembong, bibirna gegarajeman. Sima aing sima maung, aing kasima ku maung, maung lumpat aing lari, maung tijalikeun aing seurik, ahong. Haseup nyerebung minuhan eta rohangan. Teu kungsi lila rieg. Ubin imah karasa ngarieg jiga aya lini. Disusul ku bijilna hiji makhluk anu mangrupakeun buta hejo ngapedega hareupeun Bos Daman.
Mana seba anjeun tahun ieu teh daman? Mana? Parantos sayogi Gusti. Aya. Mangga kantun dicandak we. Namina teh Badri urang ranca tilas anak buah abdi sun. Alus. Mun kitu mah dewek erek mangkat ayeuna kene. Erek nyokot caos anjeun dulu daman. Pamit. Les. Sarengsena daman nyarita kitu ngadadak di tarohangan jadi pinuh ku kalangkang hejo anu kokolebatan dibarengan ku sorang guludug pating jeleger pating jelegur. Para wargi sadayana wanci tunggang gunung sora tongeret teureun ngagelik lir ibarat keur ngabangingi jeung cerikan kana nasib hiji lalaki anu harita keur diuk nyaranda di pos ronda bari nyabakan carehamna sedangkeun di lebah gawir anu tepati jauh tidinya surat cakakak ngalakak siga anu keur surak jeung serikeun tapi dina kaayaan keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad ate ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui sateu acan mamang amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hatur nuhun ka para wargi para mitra sadayana anu parantos sabreb hatur nuhun ka sadaya-sadayana ieu etang-etang hirup-hirup dongeng Sunda budaya urang lamun teu ku urang kusaha deui lamun teu ayeuna iraha deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.